Geuning sia seurina kitu. Kapan sia mah jelema manusia nu kitu mah kudu aing nu seueur kitu mah. Da aing mah tina belis. Oh sia belis seueuh buku aing teh neangan jelema neangan belis geus 3 poe. Neangan belis hayang dialog, hayang nanyakeun. Da inung aing ngan maseaan we tentang sia, tentang belis. Oh gitu. Heueuh. Ari sia jenis belis naon? Lah aing mah jenis belis ada kadabra bae pokona mah. Batur madang aing madang. Batur nonton ronggeng aing nonton ronggeng. Heueuh. Ari sia lamun dahara naon? Aing mah tulang. Tapi ulah bersih teuing. Lamun jelema ngalebok tulang, ngalebok eme atau ngalebok doma, ngalebok sapi, ngalebok hayam, hek bersih teuing ngadaharna, dagingan dina tulangna. Aing caria, aing hayang ngarengkas, aing hayang nenggeulan irungna ame getihan. Oh gitu. Heeh. Sok diuk. Heeh. Yeuh, ari sia bener deui sok jadi kunti. Bener sia deui sok jadi tuyul. Bener di sia sok ngajujuriganan. Eta gosip ti meuni nu kitu. Ti Inung cenah sok ngejeda kunti cenah ucang-ucang dina kersen si jam-jam. Gosipna uing jam 2 peuting setengah 2 datang ka ditu kana motor bari hujanan. Eueuh sing sia. Oh. Eta mah gedebul atuh. Eueuh aing mah tara nampak ieu. Ngan aing masuk madang hungkul lah anggota bulan puasa. Batur puasa aing mah madang we pokona mah. Madang. Pokona lamun sahur kabeurangan da aing sok api-api sahur. Resep aing. Sahur kabeurangan. Terus lamun buka peuting teuing resep aing. Berang teuing, buka berang teuing. Buka peuting teuing kapan salat heula. Aing mun resep teh salat Assalamualaikum gejlig ulah wiridan terus dahar resep aing tah kitu ngobrol jeung jurig jeung setan da aing mah bisa neuleuh setan tapi setan teu neuleuh uing kitu sabalikna uing mah jelema kajajaden nah gedebul